abah ayeuna teh urang ka dieu teh jadi erek ngawartosan kan nya kumaha satigedena kan nya ari urang mangan saukur kolot angkat gitu si abah memakan kolot asli iya. jadi ayeuna teh kaayaan yang lita teh keur di rumah sakit bah Di rumah sakit tah keur di rumah sakit kunaha sih biasa kamari kejadian teh yang lita teh katabrak motor di mana yang keur basa keur urang di udag teh eta teh innalillahi kumaha enak kaayaan anak kumaha jadi ayeuna teh kan akibat kutabrakan eta terjadi kaseepan darah ayeuna kan urang geus nyoba gitu tes darah urang da teu cocok neng Sinta sami deh teu cocok yang geus pasti da ai abah mah bapak kandungna pasti cocok hayu ayeuna geus abah eta tujuan gitu tujuan urang ka dieu nya erek eta lah erek nyuhunkeun di abah gitu nyuhunkeun di abah sugan hayu urang ka ditu cek darah abahnya hayu nya tos atuh ngomong bisi terlambatnya ayo mudah-mudahan besok cocoknya bah insyaallah pasti cocok mudah-mudahan we darah si abah teh bisa akurnya sih anda kumaha sih ada goreng elita teh tetap anak bapak rek itu Bah. Kumaha, Bah? Bah. Kumaha? alhamdulillah Cocok? alhamdulillah cocok Alhamdulillah ya Allah. ya panginten eta tosakan tenang di transfusikeun nya abah mah entos bade pamitanya ada seueur tugas gitu Mohon atur nuhun pisannya Bah ya. Mohon. Hapunten ieu. Sami-sami Hapunten pisan ya. Urang teu bisa jadi kolot anu bener gitu. nyantosnya Ah, mangga. Enak cai lah sih. Saya yang eta. Cakai. Sok, ada telah. Cuma ada mendingan. Ayeuna Neng Lita tos euih deui. Kumaha ayeuna rarasana? Neng. Mendingan Pak. Alhamdulillah. Bapak minta hampura nyaritnya gara-gara bapak kamari Lita jadi kecelakaan. Jadi kudu nyakieu. Tapi sakitu nage alhamdulillah. Kamari Lita kehabisan darahnya. Alhamdulillah aya anu redo, aya anu ikhlas. Saha Jadi ai kudu jujur. Lamun Lita hayang terang kenyataan Lita tentang Lita.
Jadi sebenarnya nama si Abah teh teh bapak kandung Nalita. Abah. Itu putrina Abah. Bener pisan sih. Jadi Abah teh bapak kandung Lita. Berarti anu kamari kulita dieu teh. Bapak Lita sorangan. Ma cari tanah Pak. Kita bisa diingu si bapak. Jadi kieu. Tapi ayeuna kayak bapak rek. Naon Pak eta? Ieu samping anu keur pasalita orok dipasikeun ka bapak. Anu dianggep ku Lita teh ieu samping ieu anu di si Abah. Mau cari tanah. Kita bisa kieu. Jadi kieu Lin. Sobek. Hei. Wah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saka itu. Buka. Kenapa? Dia. Nya, pinter dah. Kalabat Pak. Pinter. Abah, Bah. Ya, cari. sok calik Abah. Tos da malami Kumaha. ieu bade da puguh. Ibuna teu aya, da ku Abah da kieu kaayaan bisi teu kaurus. Karunya jadi rek nitip ka Pak Guru pangdidikeun ieu. Maksudna si Abahna bade ka mana? Nya duka. Mangga Pak. Insya Allah kurang dididik jadi jamaah anu sukses, amin. Mudah-mudahan. Sok cari Abah. Dikalah. Malami, Malami. nuhun da kumaha ieu aya acukna. Oh, Nyantos kitu we nitip pangatikeun pangdidikeun da kumaha. Tapi omat upami ketos ageng teu kenging di pasihan uningan ieu putri insya Allah. nyantos kitu we. Mohon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bah. Kadieu lah, Bah. Kumaha? Ayeuna Abahna bade ka mana? Ya duka pada saat ieu we. Kumaha lamun ayeuna Abahna daripada teu aya tujuan gitu. Kumaha pami Abahna damel di sekolahan wae. Nya, Ngomong daripada cahaya tujuan Abah. damel di sekolahan ngarah nya kayak pami si Neng tos ageng kan biasa pendak tiap dinten gitu. Nya, Bah, kumaha? Tapi kan Abah mah teu duka biasa. Damel naon? Nya, teu kanggo eta we bebersih sekolahan atuh. Da kumargi keur mah ayeuna menuju teu aya sih. Nya, Nya upama kitu. Mohon mangga bios. mulai enjing we tos biasa damel lah. Langsung masuk ke sekolahan. Ada dong kapal ke sekolah. Tapi kumaha upami abdi sakadenan
ngirim ngarepna di sekolah tiasa. Oh nyamun teu naon lebih halus bang. Da aya sih mesna aya. Jadi eta teh keur ngabutuhkeun keur menyengarahkan. Kami sering atas ageng biasa panggil dan Ya atuh aja gitu matur nuhun. Ayo nama pada beberes. mohon. Nanti kayaknya tinggal dongkap ke sekolahnya banyak. Pun atur nuhun. Mohon. Saya nana. Mohon bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya antri ibu baik. Dah gitu ulit cerita nama. Jadi ayeuna ukur samping ieu anu nyesa kenang-kenangan basa abah harita masihkeun lita ka bapa. Akhirnya si Abah di mana? Minta yang ketemu si Abah. Minta yang kita hampura ke si Abah. Nya ayo kayak ku bapa dijajak. Tapi sanajan bapak lain bapak asli Lita, tetep bapaknya Kalita. Bapak terus nganggap Lita anak bapak sorangan. Ayeuna Lita tong leutik hate. Lita tetap masih anak bapak. Ayo Pak antar kita ke si Abah. Kita yang kita hampura ke si Abah. Hayu. Ayeuna lamun Lita yang panggil jeung abah ke bapak dijajak. Ayo Pak, ayo apa? Tapi kumaha kondisi Lita na? Sama mendingan gitu mah tidak naon, yang penting kita kasih yang hampura ke si Abah. Terus ya. Nyantos lamun Lita maksa hayang ayeuna panggil jeung abah, ayo ku bapak dijajak. Cinta bade. Ayo. Iya. Tapi cinta beda ganti saya sekolahnya. Ah, nyasa. Kita yun we. Yan sini. Mudah-mudahan we sing tereh cager si Neng teh. Aya wah. Aduh. Da kaingetan bae kajen kumaha-kumaha ge anak sorangan. Kajen kalakuan anak kitu ge ka abah da meureun ku teu nyaho, mau nyaho mah moal nya. Kitu teh. Kan saking ku teu nyaho bahwa abah teh anak bapakna.
Abah. Namun Abah, sareng si bapak nyari tadi awal, Lita mau kawas kaya ke Abah. Neng, memang si Nok tidak ada apa-apa. Hampura apa? Bagus nambah larkin kasih dulu. Lain apa tanya? Lain apa tuh hemat? Tapi apa hayang menjadi anak? Hirupna bunga sabab kolot mah ningali anak bunga kolot lucu. Itu gitu. Hampura apaan no? Apaan Gusti Mela? Abah. Kunaon Lita dipasahkan ke batur mah. Bayi Lita cicinya Abah. Bayi Lita marah cing Abah ikut kieu mah. Lita geus doraka ka Abah. Nah, iya kabeh salah apa? Salah apa? Ya, Nok. Memang si Nok teh putra Abah. Kan pangnaku Abah dititipkeun ka Guru. Abah teh sieun teu bisa ngadidik ngatikna. Da puguh mahir maot waktu ngalahirkeun. Jadi Abah teh poekeun kedah kumaha, kedah ka mana. Nya kapaksa Abah nitipkeun hidup teh ka Guru. Nok saeutik papatah ti Abah. Hirup di alam dunia itu cukup ku harta benda baik. Ya tak kepikiran ke Abah sebenarnya. Sabab hiji waktu orang bakal pinanggih jeung poe akhir. Ngandung harti poe panungtung maot pingaraneunana. Naon anu rek dicanda ku urang? Naon anu bakal jadi bakal urang ke? Bintang ti amal perbuatan urang. Amal hade buah hade, amal goreng buah goreng. Sing inget tah kuhal sakitu Abah teh sieun teu bisa ngadidik, sieun teu bisa ngatik ka hidup. Nya Abah teh mercayakeun ka Pak Guru. Sok sanajan di asuhna ku Pak Guru tapi tetep hati leutik mah ngaku yang hidup teh putri Abah. Kolot mana anu hayang ningali budakna sangsara, nu hayang ningali budakna tunggara. Nyaku kituna Abah nitipkeun hidup ka Pak Guru. Lain teu nyaah, leuwih-leuwih di nyaah. Tos, cu putri Abah. Ayeuna mah hidup geus nyaho yen Abah teh bapa hidup anu asli. Tah sakieu kabuktianana bapa hidup mah hampura. Pak Guru ya cek paribasana sakumaha bunina oge nyumputkeun pais tarasi pasti kaambeu bauna. Nya ayeuna kabuktian sok sanajan si Enok dibuni-buni hiji jalma oge anu nganyahwankeun bahwa si Enok teh anak bapa da meureun geus waktuna.
nyain lemah kieu bae. Eta mah teu langkung si Eno bade di mana. Bade di apa mangga ngan ai apa mah da cicingna oge di mes sakola. Da puguh teu gaduh tempat. Pan abah maka uning aku nok ge heurepakeun pungsat bahan liuk eueuh ragap teu aya. Dahar ge ladang korek-korek cok. Ya. Ngantos ena kampung saya puang ka bumi wae. Da ieu masih katinggalina teu acan sehat. Pos nu kieu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari PGK Bercerita mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak global yang mana telah memberikan izin dan telah memberikan support yang begitu bagus kepada kami. Kami ucapkan banyak terima kasih. Juga kepada ibu-ibu, bapak-bapak yang mempunyai anak ingin melanjutkan sekolahnya ke jenjang yang lebih tinggi, SMK Global lah tujuan yang paling bagus. SMK Global Bisa!